kaeling rumikang di bumi alam namun kasasaran teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katumpuhan. Sabagian tina rusyahna dzikir nyaeta ngondang kana datangna anwaru ilahiyah. Ari anwaru ilahiyah nyaeta cahaya-cahaya ti Gusti Allah. Contohna seperti cahaya taufik, cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya makrifat, cahaya ilmu, cahaya hikmah, cahaya musyahadah, jeung sejen-sejena. Seringkali datang anwaru ilahiyah nyaeta cahaya-cahaya ti Gusti Allah ka jalma anu keur dzikir. Tapi eta cahaya ilahiyah teh teu asup, teu singgah, teu menetap dina hate eta jalma. Begitu datang ka eta jalma langsung balik deui ka asalna, teu daekeun asup kana hate eta jalma. Lamun eta cahaya-cahaya ilahiyah henteu ngancik kana hate eta jalma anu dzikir, mangka kayaan eta jalma teh samemeh dzikir jeung kayaan eta jalma sanggeus dzikir teh eueuh bedana sarua bae. Hatina tidak terjadi perubahan dina diri eta jalma. Dzikir mah dzikir tapi eueuh karasana. Dzikir mah dzikir tapi eueuh efekna. Dzikir mah dzikir tapi eueuh bekasna. Naon sababna eta anwaru ilahiyah henteu ngancik ka eta jalma? Salah sahiji sababna eta cahaya-cahaya ilahiyah anu datang melalui pintu dzikir henteu ngancik kana hate eta jalma, sabab hatena eta jalma geus pinuh ku syahwat duniawi. Ari syahwat duniawi contohna saperti terobsesi kana kabeungharan. Ari jalma anu terobsesi kana kabeungharan dina hatena pinuh ku hayalan-hayalan, pinuh ku fantasi-fantasi, pinuh ku bayangan-bayangan, ku gambaran-gambaran kabeungharan. Aya gambar imah anu megah, aya gambar mobil anu mewah, aya gambar duit anu melimpah, aya gambar pakaian anu indah, aya gambar kadaharan anu ngeunah-ngeunah jeung sajabana. Contohna deui tina syahwat duniawi saperti terobsesi kana perempuan. Ari jalma anu terobsesi kana perempuan mah dina hatena pinuh ku hayalan-hayalan, ku gambaran-gambaran perempuan. Aya gambar perempuan anu saperti artis Korea, aya gambar perempuan anu saperti artis India, aya gambar perempuan anu saperti artis ibu kota, aya gambar perempuan anu saperti artis Amerika jeung sajabana. Contohna deui tina syahwat duniawi saperti terobsesi kana popularitas. Ari jalma anu terobsesi kana popularitas dina hatena pinuh ku hayalan, pinuh ku gambaran tentang popularitas.
aya bayangan diwawancara ku infotainment, diundang ku podcast terkenal, masuk TV, dikenal oleh semua orang, banyak penggemar, banyak yang minta tanda tangan, minta foto selfie, jeung saterusna. Contohnya dari tina syahwat duniawi seperti terobsesi karena pangkat jabatan atau karena kekuasaan. Bina hatena pinuh ku gambaran-gambaran pangkat jabatan jeung kekuasaan, seperti gambaran pakaian dinas, kendaraan dinas, rumah dinas, gambaran orang nomor 1 punya asisten pribadi, punya ajudan, punya staf khusus, kemana-mana dikawal, sakabeh fasilitasna VVIP. Apa VVIP? VVIP itu very important person, orang yang sangat-sangat penting, yang hidupnya dilindungi dan dijamin oleh negara. Eta sadayana syahwat-syahwat anu saperti kitu eta teh jadi sebagian tina perkara anu jadi sabab tina tengancikna anwarul ilahiyah kana hate eta jalma anu dikir. Sabagian deui tina perkara anu jadi sabab tina tengancikna anwarul ilahiyah kana hate eta jalma, sabab dina hate eta jalma pinuh ku ta'aluk ka makhluk. Ari ta'aluk ka makhluk teh mun ku istilah akademisma disebut rasa kemelekatan atau rasa kebergantungan. Artina eta anwarul ilahiyah moal ngancik ka jalma anu dina hatena pinuh ku rasa kebergantungan ka makhluk. Contohnya seperti merasa bahwa istri adalah segalanya, seolah-olah tak bisa hidup tanpa istri, atau merasa bahwa warung adalah segalanya, seolah-olah tidak bisa hidup tanpa warung, atau merasa bahwa guru adalah segalanya, seolah-olah tak bisa hidup tanpa guru, jeung saterusna sehingga kadituna anu ta'aluk kana ilmu leuwih mengandalkan jeung mengagung-agungkan ilmu daripada Gusti Allah, seolah-olah Gusti Allah leuwih rendah daripada ilmu. Nya kitu deui jalma anu ta'aluk kana warung leuwih mengandalkan jeung mengagung-agungkan warung daripada Gusti Allah, seolah-olah eta warung leuwih hebat tinimbang Gusti Allah. Ya kitu deui anu ta'aluk kana amal, nu ta'aluk kana amal mah kadituna leuwih mengandalkan jeung mengagung-agungkan amal daripada Gusti Allah, seolah-olah amal leuwih mulia daripada Gusti Allah. Jadi ari jalma anu ta'aluk ka makhluk mangka dina hate eta jalma dalam tanda kutip loba makhlukan eueuh alohan. Hatena lain pinuh ku eling jeung sadar ka Allah, lain pinuh ku tawakal ka Allah, tapi pinuh ku eling jeung sadar ka makhluk, pinuh ku rasa bergantung ka makhluk. Jadi aya dua perkara anu jadi sabagian tina sababiahna kunaon anwarul ilahiyah tengancik ka jalma anu dikir. Kahiji sabab dina hate eta jalma anu dikir aya syahwat kadunyaan, kadua sabab dina hate eta jalma anu dikir aya ta'aluk ka makhluk. Nalika dina hate hiji jalma aya syahwat kadunyaan jeung aya ta'aluk ka makhluk, mangka sacara frekuensi
bertolak belakang atawa berlawanan atawa bertentangan jeung frekuensina anwaru ilahiyah. Ari syahwat dunya jeung ta'aluka makhluk eta kaasup kana junub batin. Ari junub batin teh gampang namah nyaeta kokotor batin atawa dalam tanda kutip hadas atawa najis batin. Hartina hate jana anu aya syahwat dunya anjeun ta'aluka makhluk berarti kotor. Sedengkeun ari anwaru ilahiyah teh nyaeta cahaya anu suci. Jadi cahaya anu suci moal ngancik kana hate anu kotor gitu. Jadi lamun zikir hayang aya pangaruhna, lamun zikir hayang aya karasana, lamun hate hayang diancikan ku anwarul ilahiyah melalui pintu dikir, fariko baka minal agyar, mangka kosongkeun hate anjeun tina agyar. Sebagian tina agyar teh contona saperti anu tadi. Kahiji kosongkeun tina kadedemes kana harta, tina kadedemes kana wanita, tina kadedemes kana tahta, kana pangkat jabatan, tina kadedemes kana katenaran, kadedemes kana kasaktian jeung saterusna. Kadua kosongkeun hate anjeun tina ta'aluka makhluk nyaeta tina rasa kemelekatan jeung rasa kebergantungan ka makhluk. Ulah aya rasa kebergantungan kecuali ka Gusti Allah. Apapun wujudnya, makhluk itu bukan segalanya. Yang segalanya adalah Gusti Allah. Dialah yang memiliki segalanya. Katilu kosongkeun tina gantar kakaitan. Ulah aya dina hate anjeun gantar kakaitan ka manusia. Contohna saperti menyimpan dendam kepada orang lain, atau ada kebencian kepada orang lain, atau iri hati kepada orang lain, atau sakit hati kepada orang lain. Kaopat kosongkeun hate anjeun tina sifat-sifat tercela saperti ujub, takabur, ya, sum'ah, tamak, medit jeung sajodana. Tasanggeusna dikosongkeun tina pirang-pirang agyar, tina perkara-perkara anu saperti kitu tuluy eusian eta hate ku perkara-perkara anu safrekuensi jeung anwarul ilahiyah. Ari anu safrekuensi jeung anwarul ilahiyah contona saperti juhud. Ari juhud lamun diukur make ukuran cinta, mangka Allah jeung Rasulna leuwih dipika cinta daripada perkara dunia jeung perkara ukhrawi. Artina kahiji saeutik lobana harta, aya eueuhna wanita, tinggi rendahna pangkat jabatan, kasohor jeung teu kasohorna, eueuh pangaruhna kana hatena. Ereker miskin, ereker beunghar, ereker jadi rakyat jelata, ereker jadi pejabat negara, ereker boga pamajikan, ereker jomblo, ereker terkenal, ereker teu dikenal, hatena tetep eling jeung sadar ka Gusti Allah. Hatena tetep madep mantep, tetep tawajuh ka Gusti Allah, tetep mayang pangabdianana ka Gusti Allah. Kadua salatna, sedekahna, puasana, dzikirna, beres Qur'ana, shalawatna, ibadahna, ubudiyahna jeung saterusna
lain karena dunia, lain karena akhirat, tapi karena rindu dan cinta ka Gusti Allah. Dunia jeung akhirat teu dijadikeun maksud jeung tujuan tina ibadahna. Anu dimaksud jeung dituju ku ibadahna tiada lain dan tiada bukan hanya Gusti Allah semata. Contohna deui nu frekuensi jeung anwarul ilahiyah saperti tauhid, tawakal, tafwid. Sabagian tina tauhid contohna syuhudul wahdah bil kasroh, nyaeta hatena mandang kanu bogana dina sakabeh makhluk ciptaanana. Ai sabagian tina tawakal contohna samemeh digawe nalika keur digawe sanggeusna digawe hatena mantengna ka Gusti Allah. Lain kana ilmuna, lain kana keahlianana, lain kana amal jeung saterus-saterusna. Ari sabagian tina tafwid contona lamun dina konteks ikhtiar nyaeta tumarima kana hasil akhirna kalawan dibarengan ku kayakinan yang Gusti Allah langkung uningna mana nu leuwih alus keur dirina. Sehingga naon wae hasil tina ikhtiarna dipandang sebagai yang terbaik dari Gusti Allah keur dirina. Jadi moal aya ara subaha kana hasil usaha. Contohna deui saperti qanaah. Ari qanaah nyaeta ngalap cukup kanu aya. Contoh lamun dina bab dahar ayana sangu jeung goreng tempe hungkul terjadi masalah, tidak merasa ada yang kurang. Beda jeung jama anu teu qanaah mah selalu merasa ada yang kurang, tidak pernah merasa cukup. Kalau ada sambal mah enak nih, kalau ada lalap mah enak nih, kalau ada kerupuk mah enak nih, jeung saterusna. Sehingga nu di daharna teu karasa enak sabab perhatianana kanu eueuh. Pengen enak makan saja banyak amat syaratnya. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada A, B, C, D, nepi ka Z. Matak mun hayang enak makan mah hatena kudu qanaah. Ai zaman watena qanaah mah kahiji bisa menikmati apa yang ada. Kedua mudah bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Bisa dahar jeung goreng tempe oge hatena geus bungah. Tah lamun dahar dina kaayana teh anu bungah pasti ngeunah daharna heueuh. Contohna deui saperti berehan atawa dermawan. Aya jalma anu berehan mah tidak ada bahasa, boro-boro mereka batur keur sorangan oge kurang keneh. Atawa aya bahasa boro-boro mereka nu miskin, urang sorangan ge miskin keneh. Sakayang kitu. Buku cek orang mah mumpung keur miskin lobakeun sodako, lobakeun barang bere. Sabab seringkali sodako nalika keur miskin leuwih berbobot daripada sodako nalika keur beunghar. Contoh misalnya ayeuna ente keur miskin, saking ku miskin-miskinna boga duit teh ngan 10.000. Talamun disodakoh ke 5.000 berarti secara presentasi NTT geus nyodakohkeun sebanyak 50% tina duit ente. Ayeuna bandingkeun lamun ente keur beunghar, misalna ente boga duit 1 miliar,
nalika ente boga duit 1 miliar maha ente erek ikhlas lamun disedekahkeun 50%. 50% tina 1 miliar teh jang 500 juta heuh. Pasti ente teh bakal karasa berat. Bawa 500 juta anu dikaluarkeun paling-paling disedekahkeun nanangan 100.000 heuh. Ayo 100.000 teh berarti lamun dipersentasekeun ngan 0,0001% tina 1 miliar eta teh bener teh. Jadi sedekah 5.000 ti jamaah anu boga duit 10.000 leuwih besar daripada sedekah 100.000 ti jamaah anu boga duit 1 miliar. Namun diukur make persentase. Tah keur miskin mah ente teh bisa sedekah 50% tanpa mikir-mikir, karasana oge hampang jeung ikhlas, tuntutan naon. Tapi lamun ente beunghar mah can tangtu bisa sedekah 50%. Bola-bola 50% dalam ngaluarkeun 0,0001% oge mikir-mikir heula ente teh jeung karasana oge berat jeung dibarengan ku pamenta mere 10.000 kasih ustad minta sorga. Lamun beunghar kitu teh kalakuan ente teh tah sabagian anu sa frekuensi jeung anwaru ilahiyah. Jadi lamun hatena sa frekuensi jeung anwaru ilahiyah mah mangka eta anwaru ilahiyah teh nyata anu diondang ku zikir bakal ngancik kana hate. Nalika hate diancikan ku anwaru ilahiyah mangka zikir teh bakal aya karasana, bakal karasa paedahna, bakal karasa pengaruhna, bakal aya perubahan sehingga kaayaan ente samemeh zikir akan berbeda dengan kaayaan ente setelah berzikir. Contohnya seperti dada anu tadi nak karasa sempit jadi karasa lapang, hati anu tadi nak karasa gelisah jadi karasa tenang, anu tadi nak halawah, ladah, hudur jadi aya jadi karasa kalawan nyata amisna lejatna ibadah, lejatna dzikir, lejatna baca Quran jeung saterusna. Sehingga ente betah dan nyaman duduk bersimpuh berlama-lama dalam zikir dan doa. Taeta dina permulaanana kaditu nama teu kudu dicaritakeun deui eta mah kudu dialaman ku sorangan.